Wa hadhil jumlatu sareng ari ieu jumlah eta ala hadat tariqi netepan kana ieu perjalanan yusamma dingaranan ieu jumlah wa'don kana nasehat kama lao ro'aita kama sapertos perkara lau ro'aita lamun ningali anjeun an-nasabila kana sayaptosna sailanya ya an-nasaila sanyana banjir qad hajama yakin ngahancurkeun ieu sael ala dari ahadin kalimahna hiji jalma wa kana jeung buktos ieu ahad huwa tegasna ahad wa ahluhu jeung ahlina ieu ahad fiha dina ieu dar patapulu maka bakal ucap anjeun al-hadaro awas itu menurut firru kudu kalabur aranjeun kabeh minas saili tina banjir wa hal yastahi jeung naha nikahayang naon qalbuka hate anjeun fi hadhil halati dina ieu tingkah antukhbiro kana yen ngabejakeun anjeun sohibad dari ka anu ngabogaan imah khobaroka kana berita anjeun bitakallufil ibarati kumerdihna hiji perumpamaan kumerdihna perumpamaan ulah make hiji kumerdihna hiji perumpamaan wan nukati jeung pirang-pirang kalimat anu lembut wan nukati jeung pirang-pirang kalimat anu lembut wal isyarati jeung pirang-pirang isyarah fala tastahi mangka moal nikahayang
anjeun albattata sama sekali. Pakadzalika mangka eta nya kitu deui. Halul wa'idi ari tingkahna anu mere nasehat. Payan bagi mangka peryogi naon ayyajtaniba yen ngajauhan jalma ha kana ieu kadzalik. Baca bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ari bentuk mauidhah kata Nabi nasihat aya anu bentukna teh nemrak bahasana teh mane ulah make barang batur nemrak eta mah nasihat teh. Aya oge ibarat bentuk nama tapi eusina nasihat. Naon ibarat perumpamaan gitu. Cara nutos kalangkung diibaratkeun saperti suluh amal urang teh. Hasud disapertoskeun seuneu tah eta teh petuah tapi ibarat bentukna. Lamun bentukna ibarat kudu neuleuman urang kana bahasa nu dilontarkeunana supaya eta ibarat teh kaharti naon nu jadi ibarat nu jadi mauidhah tina eta ibarat. Sapertos cariosan musonif nu nembe ceuk musonif nu tos dicarioskeun di handap teh mangrupikeun sajumlahan anu dikemas ku bahasa anu nalalemrah jeung ku bahasa nu make ibarat. Tah jumlah nu tos kalangkung teh mangrupi mauidhah atanapi nasihat tinu janten guru kanu janten muridna. Ta nasihat eta ku urang dicerna ditampa
sok sanajan nampa nasihat teh teu gampang. Sering dijelaskeun ieu an-nasihatu sahlun wal muskilu qauluha. Mere nasihat babari nu hese mah nampa. Makanan di mana urang nuju mayunan jalmi nu nganasehatan kosongkeun heula manahna. Ame naon rupa nu bade dinasihatkeun ku mantenna ku urang tiasa kawadahan bisa katangkap sabab hate urangna kosong. Lamun datang ka madrasah hatena tahiwur kaditu kadieu pinuh ku sagala rupa geus moal asup saeutik-eutik acan ladang patpatan. Wal khoslatu saniyatu jarang ari perilaku anu kadua tingkah nu kadua alla takuna tingkah nu kudu dijauhan maksudna teh alla takuna yen ulah bukti anjeun yen ulah bukti naon himmatuka cita-cita anjeun fi wa'dika dina nasihat anjeun ayyan aro yen jadi keung saha al khalqu makhluk bi majlisika di tempat anjeun au yudhiru atawa ngadohirkeun ieu khalqu al wujda kana rasa cinta nu leuleuwihkeun al wujda kana rasa cinta nu leuleuwihkeun wa yasukku jeung nyoeh-nyoeh ieu khalqu asyaba kana pakaian liyukola supaya diucapkeun naon nikmal majlisul hada lafad nikmal majlisul hada nikmat duh pohara alusna al majlisu hada ari majlis ieu li anna kullahu karna sanyana sakabehna ieu tujuan yen atawa hal aya di luhur mailun eta teh condong li dunya kana dunya wa huwa sareng ari mailun li dunya yatawallatu lahir ieu mail minal goplati tina sifat goplah poho sok baca deui ieu teh masih keneh ngajelaskeun di mana urang jadi pembicara, jadi tukang nyarita hareupeun batur.
Nu kahiji cek kamari musonif teh kade ngobrolna kudu disesuaikeun jeung mustami kitu ringkesna. Nu disanghareupan teh budak paun tapi urang ngobrolna make bahasa mahasiswa moal asup. Paingan aya istilah muqtadol hal jeung muqtadol makom. Situasi kondisi kudu sesuai jeung nu dicaritakeun gitu. Caritaan kudu sesuai jeung situasi kondisi gitu. Anu kahiji. Nu kadua, di mana urang jadi tukang nyarita atau tukang nganasehatan ka batur, alla takuna himmatuka fi wa'dika. Ulah boga cita-cita dina nasehat anjeun. Kumaha boga cita-cita dina nasehat teh? Wah, lamun teu dinasehatan ku urang mah si eta teh tuluy we bangor. Rasa menang nasehat urang. Ku nasehat urang hayang ngarobah tingkah laku jalma, teu bisa. Dari hidayah mah lain jalma nu merena. Wungkul ti Allah hidayah jeung taufik. Jadi urang mah ngobrolnya saayana. Lamun cek Quran halal bejakeun halal, lamun cek Quran haram bejakeun haram. Dina mapatahan baturna oge ulah boga cita-cita batur hayang robah ku akibat papatah urang. Atawa kieu nu kudu dihindari teh. Urang nyampekeun mau idona menggebu-gebu. Nepi ka intonasina teh teu kakontrol. Tuluy we tarik jika nu nyarekan mapatahan teh gitu. Pidato teh tuluy we tarik. Sehingga nimbulkeun mustami nu aya di dinya teh ayyan arol khalqu fi majlisika. Ngarasa sieun gitu. Da urang na ngobrol na jojorowokan wae. Atawa lamun teu kitu yudhirul wujda bakal nembongkeun rasa cinta tapi leuleuwieun kitu. Sok sanajan alus boga rasa cinta kana akhirat tapi dibarengan ku leuleuwieun jadi goreng. Anu antukna ngalakukeun hiji perkara nu teu sesuai jeung aturan. Di dieu mah dicontohan saperti wayasukku siam. Ku akibat bunga pisan leuwih bungana teh kitu. Nembongkeun ka bungana leuwih teuing dupi ka nyoekan baju. Maka jalma nu aya di majelis eta, wah bener ieu majelis teh majelis panghadena pokona eueuh deui majelis nu leuwih hade tinimbang majelis ieu teh. Jadi urang nu nyaritana kade. Memang aya kalana urang nyarita kudu tari, aya kalana urang kudu laun gitu. Pidato da teu sakabehna kudu tari, da urang teh lain keur nyarekan jalma. Keur nyampikeun mau hidup agama, pepatah agama. Keur nyampikeun wurukan Rasul. Tak ku akibat rasa cinta nu leuleuwieun ditembongkeun didohirkeun ku awak, dicontohan bieu nepi ka nyobek-nyobek baju. Tak akibat tina nu kitu teh kalakuan saperti kitu teh akibatna sabab manana mailun lidunya li anna kullahu mailun lidunya wa huwa yatawalladu minal ghaflah. Sifat nu saperti kitu timbulna tina condongna hate kana haliah dunya mopohokeun akhirat. Ari mailun di dunya eta teh terlahir tina sifat goblak nu aya dina diri.
lalai goplat teh poho gitu. Kedah kumaha atuh balian bagi balik ta peryogi naon ayyakuna yen buktos naon azmuka tekad anjeun wa himmatuka jeung cita-cita anjeun antadua eta yen ngajak anjeun annasa ka jalma-jalma minad dunya tina dunya ilal akhirati menuju akhirat wa minal maksiati jeung tina maksiat ila taati menuju taat. Wa minal hirsi jeung tina sifat rakus ila zuhdi kana sifat zuhud. Wa minal bukhli jeung tina sifat koret ila sakhoi menuju kana bageuran. Wa minasyaki jeung tina mamang ilal yakini kana yakin. Wa minal goplati jeung tina poho ilal yaqdoti kana inget. Wa minal gururi jeung tina tipuan duniawi. Wa minal gururi jeung tina tipuan dunia ila taqwa kana katakwaan. Wa tuhabbiba jeung numbuhkeun cinta anjeun ilaihim ka ieu jalma-jalma al-akhirata kana akhirat. Wa tubaghidu sareng numbuhkeun bendu anjeun ilaihim ka itu khalqu jalma-jalma ad-dunya kana dunya. Wa tu'allima jeung ngawurukan anjeun hum ka itu khalqu ilmal ibadati kana ilmu ibadah. Wa zuhdi sareng kana ilmu zuhud. Sok baca deui. Saur nembe di mana orang janten tukang mapatahan batur ulah boga cita-cita dina pepatahan jeung sabab hidayah jeung taufik hak prerogatif Allah wungkul Allah taala. Atuh kedah kumaha maksad urang nyarios payuneun batur teh tujuanna kumaha? Balian bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka anta wan nasa minad dunya ilal akhirah. Geus we tujuan urang nyarios payuneun nu sanes teh tujuanana tad'unan nasa minad dunya ilal akhirah. Ngajak kitu.
de aya ulah jika calo misalkan ente cicing ka terminal aya jalma nu datang ka terminal teh kan bade ka mana bade ka Jakarta tuh itu mobilna cek ente teh ukur nuduhkeun we wungkul nah ente na mah teu ngilu ieu ka Jakarta teh calo nu kitu mangaranna lain ngajak eta mah gitu. Ari ngajak mah urang narek indit ngajakan batur gitu batur ngilu jeung urang bareng tan tujuanna kitu di mana urang disempetkeun nyarios paeunan batur teh ngajak jalma-jalma tina dunya menuju akhirat jeung urangna bareng kitu teh ulah jiga calo nu tadi gitu hayu ke Jakarta ri urangna teu ngilu gitu. Ongko hayu tapi teu ngilu hartosna kieu urang ngajak bener urangna oge rek babarengan menuju kana bener tak kitu atawa minal maksiyah ila ta'ah nu tadina cicing betah dina maksiat menuju kana kataatan jeung urangna sarua kudu kitu atuh cindekna mah kieu sok sanajan urang nyarita hareupeun batur niatan mapatahan diri sorangan gitu dan santang tuh naon nu diucapkeun ku urang sorangan geus aya kalakuanana dina diri sorangan urang can tantu kabeh bahkan bisa jadi lolobana macan dilaksanakeun ieu mantap niatan lamun mapatahan lamun nyarita hareupeun batur niatan mapatahan diri sorangan nu tadina maksiat jadi taat nu tadina rakus jadi zuhud nu tadina medit jadi bageuran nu tadina mangmang jadi yakin nu tadina poho jadi inget nu tadina katipu ku dunya jadi ayeuna mah kasengsarem ku takwa kitu naon atuh nu kudu diwurukeunana ngararesep mustami supaya daek ka akhirat wa tuhabbiba ilaihimul akhirah kumaha carana ngabejakeun padohilul amal yeuh lamun ngariung di majelis ilmu teh fadilahna salila di majelis eta aya malaikat nu bakal nyuhunkeun hapunten keur jalmi nu aya di majelis eta ngararesep kan batur jadi kamita aya ngilu ngariung wa tu'allimahum ilmal ibadati wa zuhdi sok wurukan ilmu ibadah da urang hayang ditampa ibadah teh syaratna kudu saheula ibadahna gesah ibadah kakaran menuju kana tangga hayang ditarima ku Allah ibadah tong era lamun ayeuna urang maca sapina maca rukun Islam wah di jero pengajian umum ulah era gitu dan pidato man teu kudu ayeuna tarik tuluy make intonasi anu gagah make raksukan gaya nu gagah nepi ka hulu oge di talian nah, pokona geus we batur di mana nempo ka urang teh wah itu pikiranna nu penting mangajina memang dedeg pangadeg jadi ukuran tapi dah terjadi pokok gitu anggar nu pokokna mah ilmu nu disampaikeun ku urang naon heula ulah era nyaritakeun rukun Islam 17 dina kuliah subuh kitu kudu era keun bae so keur mah dari urang mah nu nyampakna oge kakara eta sesuaikeun we jeung nu geus kapanggih gitu ulah maksakeun nyampaikeun tapi nu can kapanggih ku urang riweuh engkena gitu.
bahasa profesor disampaikan ku urang anu can pernah kuliah can kan riweuh. Bahasa nu ku urang geus kapaham we. Wala tughirra jeung ulah nipu anjeun hum ka itu khalqu bi karamillahi ta'ala ku bageuranana Allah Ta'ala azza wa jalla wa rahmatihi jeung ku rahmatna Allah li annal ghaliba karna sanyana ari nu ngalindih fittibaihim dina tabiatna itu khalqu azaigu eta condong an manhaji syar'i nyimpang tina jalan syariat wasayu jeung berusaha pima dina perkara layardo anu teu ridho sa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bihi kana wal isti'saru jeung nyieun supaya tisoledan atawa nyupri supaya tisoledan bil akhlaqi radiyati ku pirang-pirang akhlak anu rendah fa'alqi mangka kudu nibakeun anjeun fi qulubihim dina hatena dina pirang-pirang hatena khalqu ar-rahba kana rasa sieun warawi' jeung kudu nimbulkeun anjeun hum ka itu khalqu wa hadzir jeung kudu mere peringatan anjeun hum ka itu khalqu amma tina perkara yastaqbiluna anu bakal madep itu khalqu minal makhawifi tina pirang-pirang anu pikasieun wala'ala jeung mudah-mudahan wala'ala sifati batinihim jeung mudah-mudahan sifat batina ieu khalqu tataghayyaru eta bisa barobah ieu batin wa muamalata zahirihim jeung kalakuan zahirna itu khalqu tatabaddalu bisa ganti ieu muamalah wa yatadhaharu jeung ngadohirkeun ieu khalqu al-hirsa kana rakus warrobbata sareng resep ya resep rakus teh kadedemes gitu warrobbata jeung kana resep bitaati dina taat warruju'a jeung kana balik anil maksiati tina maksiat
Wa hadza tariqu jeung wa hadza tariqul wa'di jeung ari ieu perjalanan papatah. Wa hadza jeung ari ieu eta tariqul wa'di kitu perjalanan papatah wan nasihati jeung nasihat. Wa kullu wa'din jeung setiap nasihat layakunu eta tebukti ieu kullun hakada saperti tori pawa mangkari ieu wa'dun wabalun eta anu goreng alaman kajalma qala nu ngucap man wasami'a jeung anu nguping ieu man balkila balita dicarioskeun inna husanyana itu wa'dun gulun eta teh jurik wa syaitonun jeung setan yadhabu bakal indit ieu gulun wa syaiton bil khalqi sartana makhluk anit toriki tina jalan wa yuhliku jeung ngaruksak ieu gulun hum ka itu khalqu. Baca deh.